Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui tina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek bagian anu ka-54 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Lasmi Indri ti palihan Bandung. Kangge Acek Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-54 kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung tumpak dung tumpak dung 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 pak. Kelaki kela samemeh aki guar carita omat ulah loba ting heureuy ari nyarios payunan Kang Bajing Sudrajima sing daria sing teteg sing eces tur jentre atar-atra tur pertela ulah kamana karep nyaritan aki Cek Andewi mapadonan heula ka Ki Doger supaya ulah loba heureuy dina enggoning nyaritana segomo hareupeun Bajing Sudraji silanglang jagat. Is moal atuh dunungan aki mah teu warantun teuing seueur banyol payunan Den Bajing langlang jagat mah teu wantun nyasok atuh gerapok cumarita ki cek Andewi rada teugeuh. Mohon mangga dunungan cicing geura ulah sok dipotongan wae akhir cumarita. Satu acana ieu pribados biantara cumarios di payuneun para saderek sadayana aki sajang haturan heula haturan nu kahiji kanu dipihormat Den Bajing Sudraji silanglang jagat teras nu dipihormat dunungan sim kuring Andewi murid si Dewi Pedang Bayangan teka langkung oge Ki Panca salaku rerehan ti Pajajaran Prabu Siliwangi pribados oge bade ngahaturan ka Nyi Gingin si kipas sakti sanaos kipasna tos rajet butut oge teka kantun ka Ki Jalaksa
sareng nai bubu jelantik pupu adat ti ranah Bali anu montok denok waduh meni bohay. Ki, hei, cek abdi naon tadi, mending ulah seueur pidato lah Ki, ngalilakeun pisan, mending pok langsung kana intina. Cawad Andewi, sedangkan anu sejen mah pada nahan piseurieun. Oh, sabar ulah atuh dudungan sabar. Sagala oge kedah runut malapa gedang supados antare raos kadanguna. Haduh, Ki. Sok-sok gerak pok nyarita. Teu kudu itu ieu sagarupa lah. Gancang, to the point cek budak zaman kiwari mah. Cek Andewi bangun anu kesel nakal. Muhun atuh mangga dudungan mangga. Ayeuna ku aki urang carioskeun sacara intinanya. Kieu ye anu bade dicarioskeun ku aki teh numutkeun aki ieu mah ladang babaledogan. Pernah na patilasan Prabu Siliwangi teh memang leres di ujung kulon pisan. Loyog sareng cariosan Den Bajing Bieu. Teras eta patilasan kasamunikeun ku samacam ajian halimunan. Jadi sing sahabae oge moal tiasa lebet atanapi moal tiasa nembus ka patilasan. Nganumutkeun ilmu perhetangan aki saleres nama aya jalan Rusia eta teh kangge tiasa lebet ka patilasan tanpa ngaruksak eta 12 benteng halimunan. Ceki Doger rada daria nyaritana. Kumaha Ki aya jalan Rusia? Tanya Bajing Sudraji semu kerung. Mohon Den Bajing aya jalan Rusia. Mung ieu mah sakadar hasil tina etang-etangan aki wungkul. Memang tempat patilasan moal tiasa ditembus ti beh mana wae oge. Mung tetep aya hiji jalan Rusia pikeun nuju ka eta patilasan tanpa kedah pagedrug sareng benteng gaibna. Oh gitu alasanana. Ari alasanana mah cobi we emut ku Den Bajing. Eta Laraspati si Dewi Pedang Bayangan apanan kantos sabarakali ngaruat buhun sakera. Anjeunanya moal mungkin ari ngarumpak paksa benteng gaib. Nyatang tosna Laraspati teh ngagunakeun jalan Rusia dugi katiasa dugi ka patilasan tanpa halangan narungan kitu manawi Den. Nya lamun dipikir-pikir mah aya benerna oge cariosan aki teh. Nya da bibi Laraspati moal mungkin lebet ka patilasan ku jalan ngabongkar heula 12 lapis halimunan Prabu Siliwangi. Tangtuna bibi Laraspati ngagunakeun jalan Rusia. Walon Bajing Sudraji asa kageuing daya pikirna. Ieu mah mung sakadar babaledogan aki wungkul we Den. Soal leres sareng teu nama duka aki oge kirang terang. Ngan lamun kanu bujur namun tok main sealo aki terang. Ceki Doger rebeh irungna. Memang pastina kitu pisan Ki. Bibi Laraspati tangtu sok naratas jalan sejen supaya bisa tepi ka patilasan. Cek Bajing Sudraji. Tah kitu. Tah, kitu atuh Ki nyarita teh. Kadengina oge pan pantes nyarita daria. Ngaloyogeun jeung umur. Ulah jiga kamari-kamari nyarita tuh boleh dibumbuan ku cawoka. Era kudu lalajo. Soal cawoka di wewengkon Sunda mah tos biasa tuh dundungan. Urang Sunda mah rata-rata cawoka. Anu tara cawoka teh eta teh api-api. Dalamun ngobrol batur mah ripuh. Aki mah boga prinsip hirup teh. Prinsip kumari Aki? Cek Andewi bari kerum.
Ari prinsip Aki mah mending kene jalma cawokahan kalakuan tapi bener, tinimang jalma lungguh tapi kalakuan jiga tutut. Ceki doger nyarita nambung ele. Kajen lah karep we kumaha Aki kumsi. Naon kumsi teh dunungan Kumaha si Aki ah? cek Andewi malengos tuluy madep ka Bajing Sudraji. Janten tindakan urang teh bade langsung ka patilasan atanapi bade kumaha lah Kakang? Cek Andewi, mohon saya nama urang nuju ka patilasan engke enjing urang kawitan lumampah nuju ka ujung kulon. Andewi laju ngabagi paneuteub kanu araya didinya bari pok nyarita. Kakanca sadayana mungkin ngawitan enjing urang saenggalna ngajugjug ka ujung kulon. Bobili diantawis para kanca aya nu moal tiasa ngiring teu sawes-wios tiasa ngantosan di dieu. Meh kompak kabeh ngajawab hayu, cindakna kabeh nyaranggupan pikeun ngilu. Kasupna ibu Bujelantik bubuhan manehna banget mihormat pisan ka Panglima Jinjir Bajing Sudraji. Jadi asa piraku mun teu milu mah sok sanajan anyar cager tina tatu tapi era lamun teu ngilu sabab didinya ya Bajing Sudraji. Para mitra sadayana gancangna carita caturkeun poe isukna kira-kira wanci haneut moyan bring kabeh ngabring sanggeusna siap-siap jeung saragedarangdan. Bajing Sudraji katempok makekeun deui tergosna. Hal eta timbul pertanyaan pikeun Andewi. Kadengi Andewi tumanya, Kunaon Kakang? Nah abad nganggo tergos deui. Cek abdi mah asa tos teu priyogi Kakang ngangge tergos. Cek Andewi ka Bajing Sudraji. Kakang ngangge tergos deui teh supaya Kakang tiasa mancing para jawara. Sina ka pusat mudag-mudag Kakang. Ulah nepi ka para jawara murang maring deui ka urang-urang pilemburan anu teu tuah teu dosa. Walon Bajing Sudraji. Kitunya. Gening. Kitu tujuan Kakang mah. Mohon laras ayeuni Mas. Hawatos lamun urang-urang pilemburan jadi kabarerang pamepeus keyang ti para jawara anu aredan. Jadi kajeun para jawara sina nguber-nguber ka Akang we. Kumargi tos rada siang ya teh Kakang. Hayu atuh Kang, urang ngawitan lumampah. Mangga ini Mas. Sok ayeuni Mas dipayun sareng nu sanesna. Keun Kakang tipengker nuturkeun. Ye Kakang bari sakalian bade ngalihkeun heula perhatian para jawara anu kiwari keur ngarudag nuju ka palih dieu. Oh, Kakang bade dipengker manawi teh bade sareng Kakang. Keun Kakang mah tipengker wae, engke oge Kakang bakal nyusul. Nya atuh, ayeuna abdi sadaya bade angkat telti payun Kakang. Cek Andewi bangun rada kuciwa satadina mah hayang babarengan jeung Bajing Sudraji. Nya sok we ti parayun ayeuni Mas, Kakang pasti nyusul. Atuh geus kitu kacindekanana mah beral we. Andewi jeung anu sejena kabat lumampah ninggalkeun Bajing Sudraji sesoranganan di dinya. Ayeuna urang kocapkeun abringan ratusan jawara anu keur ngudag-ngudag tapak lacakna Andewi katur si tergosideun. Harita abringan jawara geus meh liwat ti tapal wates ninggalkeun Panjalu. Sanggeus kaluar ti Panjalu, tidinya abringan teh dibagi jadi 2 bagian.
dumasar kana pituduh tinyi sampir. Anu sabagian diparentahkeun sangkan ngudag tapak lacakan Dewi. Rombongan anu ngudag tapak lacakan Dewi jelas didinya aya si Rubaya Lembu Lawe murid si Jalakumpai katut nyi sampir sorangan aya di abringan eta. Sedangkan rombongan anu hiji deui nyatana anu ngudag tapak lacakna si Tergosideung. Di antarana aya Kirai Getih si Rengkah Gunung, tuluy aya Kiwalang Tapak si Kiwa Batara Guru. Teu kaliwat didinya aya Tengku Raja Pasai si Lembayung Nandung. Kunebarna abrulan para jawara dibagi dua, otomatis nimbulkeun kagerwahan saban-saban daerah nu kaliwatan. Orang-orang lembur pada galeumpeur teu wani kaluar ti saungna. Maklum kangaranan jelema moal bener kabeh. Sawareh jawara teh tangtu lain golongan bodas kabeh. Aya oge jawara anu kasang tukangna jalma nu teu hade. Tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingsatkeun androk, tukang nyolok liang irung. Jadi pikeun jawara anu aredan mah bari ngabring teh sok pirajenan ngagalaksak ka pilemburan. Naon wae dilakukeun. Boh puluk palak, pulang paling, gurung garong, babadog, rarampong. Dalahan lamun aya anu ngora mah langsung dibawa kanu bala, dilekui sabeakna. Lamun ngalawan dipaehan. Mincak wanci tunggang gunung caturkeun di hiji tempat. Kasampak di eta tempat si Tergosideung alias Bajing Sudraji harita keur pada-pada dirempug ku 5 urang jawara. Nilik dina daya serangna anu ngahurup Bajing Sudraji kawilang jawara-jawara ulung pada masagi elmu luar jeung jerona. Lamun ditataan hiji-hiji 5 urang jawara anu keur ngarempu Bajing Sudraji. Didinya aya Nyi Giwang saurang jawara moyan ti Legok saurang jawara geus moyan Legok Genteng Kadek anu asalna ti wewengkon Krakatau. Jurus andalanana nyaeta 7 Prana Braja Emas. Nu kadua aya si Ajag Bayangan anu asalna ti Gunung Warakas. Si Ajag Bayangan mangrupakeun jawara anu ngagem elmu siluman ajag. Sedangkan jawara nu katilu nyaeta Ki Bongkok ti Guha Onom anu mibanda jurus bedog setan ireng. Jawara nu kaopat nyaeta si Ruyung Balu saurang jawara ulung di pasisir Sayang Heulang. Jurus andalanana nyaeta jurus Mega Sangkala. Sedangkan jawara anu kalima nyaeta si Kendil ti Sragen anu asalna Tatar Wetan. Jurus andalanana nyaeta Kalang Turus Bumi. Katempo 5 urang jawara eta keur ngarempug nyerang ka Bajing Sudraji keur mah pralkeun tenggelan-tenggelan saktina. Curela jeleng bat siut birebet hus. Katenjo Nyi Giwang ngacorelat ngabalakan nyerang leungeunna meta nebarkeun 7 Braja Emas. Dituturkeun ku 4 urang jawara sejen anu pada jung jeleng meh bareng metakeun serangan. Seperti si Ajag Bayangan harita nyelebar ti luhur meregeun cakaran-cakarana. Ki Bongkok datang ti hareup diiring ku ngahiungna bedog setan ireng anu diputer ngabubat babit. Sedangkan Ki Ruyung Balung nyerang ti beh kenca ngalepaskeun tenggelan Mega Sangkala. Ponya kitu deui si Kendil langsung metakeun jurus Turus Bumina. Teu kacatur kumarongkahna galura serangan anu dilepaskeun ku masing-masing jawara. Dumeh kamampuan masing-masing geus aya dina tahapan linumung. Mun teh mah jalma anu diserangna teh jawara biasa lain Bajing Sudraji, teuing kumaha jadina.
tong borok itu dalah alam di sakuring bungking eta tempat langsung kabarerang ku tebaran 5 tenaga sakti anu ngabaur jadi hiji. Sanajan serangan sakitu rongkahna, sikep Bajing Sudraji tetap tenang, tengejat tina tangtunganana, tetap tagen di tempatna ngadago serangan. Kakarak-kakarak usik sote nalika 7 beraja emas meh tepi pisan ka dirina. Harita Bajing Sudraji ngageserkeun kuda-kudana ka hareup saeutik. Sat di barung puteran sabelah leungeun nuturkeun arah tebaran 7 beraja emas. Sat ciuk cotra des cualik kebeg kaget taya hinggana pikeun Nyi Giwang. Nalika serangan andalanana 7 beraja emas sanggup ditahan ku Bajing Sudraji ngan ukur ditadah kuliukan sebelah leungeunna. Malah Nyi Giwang sorangan nepi ka balik ngendag ngajuralit ka tukang kalelen eleh dorongan tanaga lapisan. Katambah aya rasa eungap kana angen sarta aliran getih ting sareset jiga katebar ku aliran cakra aheng. Sabalikna Bajing Sudraji satu tas nadah serangan Nyi Giwang, manehna terus tandang makalangan tagen gagah digdaya ngayonan 4 serangan lawan sekaligus. Dina jurus tata gerak Samsar Bayu Jebagendran, kuda-kuda Bajing Sudraji papat pancer di barung gilakeun badan ngaliuk angin. Di antara rajaman serangan Bajing Sudraji jiga rek kabeunangan padahal marolos tibang nyararipat teu keuna kana sasaran. Sakilek saset plos hiu plos. Kabeh serangan ti 4 urang jawara linuhung aratah taya nu kareuna. Padahal bobot serangan keluar ti 4 jawara ulung. Tapi pikeun Bajing Sudraji asa ngoconan barudak satepak. Si Ajag Bayangan anu angot paling nyereg timbang disinglar ku isran kuda-kuda katukang. Malah teu kanyahoan tenggelan jagra genina Bajing Sudraji jol ngakedor kana beuteung jeung dada si Ajag Bayangan. Wudu tiuk sorosot deg jodak yalah. Si Ajag Bayangan ngagorowok ngajengkang jauh ka tukang. Sedengkeun Bajing Sudraji henteu rengse nepi ka dinya. Manehna gancang tandang makalangan deui ngayunan 3 urang jawara sakaligus. Si Ruyung Balung, si Kendil anu nyuruwuk di jero taneuh, sarta si Bongkok si bedog setan ireng anu ngabuat babitkeun bedogna. Nyang hareupan 3 lawan sapasang leungeun Bajing Sudraji katempo luak liuk ngawangun 3 hara alam. Nyatana hara Bayu Sangra, Jagra Geni jeung huru alam tapak bumi. Katenjo si Ruyung Balung butbet nyacerkeun tenggelan mega sangkalana ti beh kenca. Atuh gentak Bajing Sudraji ngaladenan siut des dua. Si Ruyung Balung maceleng jauh bari awakna karasa panas asa direrab luhureun garangan seuneu. Dina waktu eta keneh Bajing Sudraji oge laju ngaheumbatkeun tapak bumi kana lemahna. Wuut cileger berasat. Nalika tenggelan hara alam dihantemkeun kana bumi, taneuh kuat ka begad, punten, taneuh kuat ka bejad mawurkeun kubikan pasir kala luhur. Ditema ku sorang ngajorokna si Kendil, awakna oge sarua mencal ka luhur katembrag ku hara alam tapak bumina Bajing Sudraji. Di sela-sela samarna tetenjoan kebek kebul pasir, Bajing Sudraji kasampak ke ragot jeung si Bongkok si bedog setan ireng. Gerakan Bajing Sudraji ngaliuk laun tapi sanggup ngimbangan kecepatan babitan bedogna Ki Bongkok.
kulinceran jeung kuiran bedog anu geus ngajirim sagulung angin hideung bebelan terangan jika diadu jeung pakarang seukeut. Padahal bedogna Ki Bongkok teh timbang ditemprangan ku palebasi sileungeun bajing. War jebet terang, hiuk terang, usiut jebet terang. Dina sabaraha geprakan Ki Bongkok malih kadeseh mundur. Coba ngarobah gaya serang angger teu ngaruh. Hiu jebet nu aya nalika Ki Bongkok kerek nyerang deui Ki Bajing nibankeun tenggelan hara alamna. Harta Ki Bongkok mental kabeunangan. Bedog lebah sisina karentom jika menang nakolan ku palu. Dina waktu sakitu cepetna lir kilat Bajing Sudraji sanggup ngatahkeun 5 urang lawanna anu kabehana pada ngarenghap ngalatur napasna. Kuniang katempo nyigi wangun yang cengkat. Dadana renghap ranjug berat ambekan. Edan teu nyangka ieu mangkluk boga kaluhungan seperti kieu. Cacak-cacak dihurup ku 5 urang jawara bari jeung lain lawan handap-handap. Manehna sanggup ngungkulan. Aing jadi penasaran. Nah saha sabenerna ieu mangkluk teh? Rengsek itu Nyi Kiwang ngajorowok ka 4 urang baturna marentahkeun supaya mindo serangan deui. Kanca-kanca ulah dikandoran. Hayu urang tuluy cecer serang ku sadarea. Siap. Gancang 5 urang jawara carengkat deui tuluy jelung-jeleng ngaburu serangan ka Bajing Sudraji. Curelat jeleng-jeleng bubuki barasan. Nenjo galagat kitu dipastikan tahap serangan para jawara bakal leuwih kuat batana samemehna. Kabuktian si Ajag Bayangan geus seseleberan geus ngawujud jadi 7 bayangan. Ki Bongkok ngulinkeun bedog setan ireng leuwih ganas leuwih kuat. Nyi Giwang sorangan geus ngagempurkeun 7 braja emas dina tingkatan luhur. Nya kitu oge si Ruyung Balung jeung si Kandil sarua pada ningkatkeun daya serangna. Sadar kana kaayaan yen daya serang 5 lawan beuki ningkat. Bajing Sudraji oge teu eleh-geleh manehna mimiting ngulinkeun jurus-jurus jonggring salaka. Curelat siut takak siut deus berebet cehur. Ukur kitu soranu kadenge di pakalangan. Sabab 5 urang jawara genep urang jawara anu keragot tarung geus teu sidik jirimna. Kacepatan gerak geus nincak di luar daya tangkep panca indra jalma biasa. Sedangkeun di tengah gempuran Bajing Sudraji gagah makalangan. Tagen ngayonan musuh dibarengan ku jirimna nu les teu puguh wujud, kadang kadeuleu kadang henteu. Kadang aya kadang eueuh. Rajen katenjo ukur merepetna prana cakra hideung anu ngalantarankeun sora bebeledagan. Teu saeutik musuh-musuh Bajing Sudraji kapental ka tukang samemeh ngarangsek deui bari jeung pada ngaralai getih dina biwirna. Tapi nalika Bajing Sudraji geus rek nyacerkeun deui tenggeulanana, na atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.